Assalamualaikum sadayana. Dinten ayeuna abi bade ngadamel kuah kaldu kangge cilok kuah. Tah ieu tulang, ceker sareng gajih jandona ku abi digodog heula sakedap ngarah teu aya budah-budahan geuning busa-busa nu kararitu nya ameh teu bau ongkoh kitu. Tah pamitos kitu diangkat nya ieu ye gajih jandona sareng tulangna, terus gajihna teh dikeuretan dadu-dadu. Pamitos kitu teh dilebetkeun kanu cai rada seueur ye kanu bulang nu sejen ngangge tulang cukup 2. Teras ieu ngangge bumbu baso nya bumbu kuah kalduna dilebetkeun ku abi sasendok satangah meh seungit. Aduk-aduk weh ameh nyampur kitu meh nyampur. Aduk-aduk tos kitu lebetkeun bawang daun sareng saledri ameh tambah seungit baraya meh enak. Tos kitu antosan we dugikeun ka ngagolak aduk-aduk. Tah ieu teu hilap abi ge ngalebetkeun ceker ameh engke nu hoyong ngangge ceker meh hipu cekerna, jadi ku abi dilebetkeunna ayeuna ameh engke pas ngagolak teh hipu cekerna nya. Tapi da tos digodog heula katang tadi oge ameh teu ngabudah meh teu bau kitu nya baraya. Hatur nuhun nya baraya tos nonton abdi. Assalamualaikum.